Bismillahirrahmanirrahim. Au qala atawa nyarita si jalma li hukmin kana hukum hukiman nu dihukuman naon bihi eta hukum minal ahkami syar'iyyati tina hukum syariat laisa lain naon hadzal hukmu ieu hukum au la a'rifu atawa henteu apal kaula al hukma kana hukum mustahzian bari ngaguguyonkeun bihukmillahi kana hukum Allah. Ieu masih kene dina contoh-contoh murtad ucapan. Au qala li hukmin hukima bihi minal ahkami syar'iyyati laisa hadzal hukmu aw la a'rifu al hukma. Si jalma nyarita kieu kana hiji hukuman kana hiji hukum anu dihukuman eta hukum teh tina hukum-hukum syariat. Ari pokna teh cenah ieu hukum lain hukum ieu mah laisa hadzal hukmu ieu mah lain hukum atawa nyarita kieu kaula teu apal hukum naon ieu teh ta nyarita kituna teh mustahzian bihukmillahi ngaguguyonkeun kana hukum Allah. Jadi ku nyarita mengenai hukum sapertos nembe ta eta teh matak ngakibatkeun jadi murtad atanapi kufur. Au qala atawa nyarita si jalma wa qad mala'a jeung nyata bari ngawadahan wi'aan kana bejana wa ka'san dihaqo kana lapad ka'san dihaqo au aprogo atawa nyicikeun jalma syaraban kana minuman pakanat saroba kana lapad pakanat saroba au inda waznin atawa nalika nimbang au kailin atanapi ngilo wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kana lapad wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun aw inda ru'yati jam'in atawa nalika ningali sakelompok wa hasyarnahum kana lapad wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada biqasdil istighfafi kalawan maksud ngahinakeun
awil istihza'i atanapi ngaguguyonkeun fil kulli dina sakabehna nu tadi. Wa kadza sareng eta nya kitu deui kullu maudhi'in hari setiap tempat ustu'mila anu digunakeun fihi dina eta maudhi' naon al-Qur'anu Al-Qur'an bidzalikal qasdi ku eta maksud ngahinakeun. Fa in kana maka lamun bukti eta qasdi bi ghairi dzalikal qasdi ku lain maksud eta fala yakfur maka henteu kufur jalma. Lakin qala tapi tos nyarios saha Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar rahimahullah. Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, la tab'udu henteu jauh naon hurmatuhu kana haramna eta ucapan. Wa kadza sareng eta nya kitu deui yakfuru kufur sahaman jalma syatama anu nyarekan man nabiyan ka nabi au malakan atanapi ka malaikat au qala wa qad mala'a wi'aan atawa nyarita kieu bari manehna teh ngeusian hiji gelas. Nyarita kumaha nyawaka sandihaqo eta teh kan ayat Al-Qur'an nya. Nyarita kitu waka sandihaqo ai tadi mah bari ngeusian ieu mah bari nyicikeun au aprogo saroban atawa manehna teh bari nyicikeun minuman bari jengpokna teh pakanat saroba au inda waznin au kailin atawa dina waktu nimang atawa ngilo bari jeung nyarita atanapi ngucapkeun kalimat Al-Qur'an wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ta eta teh bisa ngakibatkeun jadi murtad lamun bari jeung ngahinakeun. Aw inda ru'yati jam'in atawa dina waktu ningali sekelompok jalma sakumpulan jalma manehna ningali sakumpulan jalma wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada tabari jeung maca eta manehna teh tah kupur sotenan cenah bi qasdil istighfar awil istijai ku ngamaksud ngahinakeun atanapi ngaguguyonkeun kana ayat-ayat Allah fil kulli dina sakabeh contoh nu tadi
baik nuju manehna ngawadahan cai atawa nyicikeun cai atawa dina waktu keur ngilo atanapi nimbang. Tamacan nu tadi teh ayat nu tadi teh biqasdil istighfafi wal istizai. Bari ngamaksud ngentengkeun atanapi ngahinakeun ngaguyonkeun. Wa kadza kullu mawdi'in ustumila fihil Qur'an. Nya kitu deui cenah oge. Satiap tempat anu ngucapkeun kalimat Al-Qur'an, ngahinakeun Al-Qur'an itu bisa ngajadikeun seseorang jadi naon? Jadi kufur itu. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Maka lamun ku eta nu dimaksud tadi lain maksud kitu itu, lain maksud ngahinakeun, lain maksud ngaguyonkeun, talamun teu maksud kitu mah fala yakfur, teu kufur cenah. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, tapi kasauran Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah mah la tab'udu hurmatuhu, tapi cenah oge teu jauh haramna mah gitu. Jadi arah hari haram mah tetep cenah. Ai saur Syekh Ahmad bin Hajar. Wa kadza yakfuru man satama nabiyan au malakan. Nya kitu deui kufur jalmi anu nyarekan ka nabi atawa ka malaikat. Misalnya ngajejeleh nabi gitu, tetapi ngajejeleh malaikat. Nah gitunya. Jadi kahade dina nyarios ulah sampai ka gagabah itu. Wallahu a'lam bishawab.